Aisyah. Aduh, capek euy. Isuk nepi ka tangari. Berengelan lah capek. Keren dia jalan. Hari bolong gua. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih? Mana mah? Keur hees ineungeuna. Emang dia keren? Ini ngabugabahkeun manuk eta sawah bapa jeung anu ua. Nya ieu nu bapa, anu itu nu ua. Oh, ua saha? Nya ua. Oh, ua. Ua batur. Ua batur. Nya di kita apaan? Oh, Anjing bapa batur. bapak batur aja. Nya batur sore sayang dahar dan boga duit. Oh, klik orang. Ayo orang bareng we ngebah manuk. Ayo. Lumayan 50.000 sapoe. Saya pun. Ayo. 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 Oh, ayo maneh kunaon? Buka dulu. Buka dulu. Heeh. Broker. Balik ke tangan di bolong jadi. Ayo balik ke. Jangan sore. Buka hati dulu. Orang ya angker di dinya. Baru ini. Urang oge kereta di dinya digawe kan digajihna di dinya urang dideredit 60. Tungit Kemana kak? jadi ngurangan 50 malah jadi 60.000. Tuyul mana? Hah? Tuyul. Tuyulna. Jangan tuyul teh. Terus per 2 poe urang can digaji da bosna ternyata. Bere 200.000 teh. 200.000 malah leungit. Malah ngurangan duitna 200.000 malah jadi 300.000. Tuyul tadi juga nggak. Oh, gimana? Coba muja dia mati. Friend, saya buka ayam tuh. Buka dah. Ayam yang sah? Ayam mamang. Oh, mamang yang sah. Tangga orang copet dah ayam ini. Ayam halus. Kiki. Pan kamar teh orang teh dibelikan ayam ke bapak orang teh keur nyonya ayam diharap teh di warung terus orang rek marah ayam rek marah ayam teh kita minta ke Mang Latif teh minta parah ayamnya. Oh, anu ke kamar teh ya? Oh. Tah. Pas balik kita. Sayangnya. Kemana? Kabur. Kabur. Terus kepanggih ke tetangga orang. Terus kepanggih ke tetangga orang, dibawa ke imahna. Terus eta teh. Mangsa kenal hayang.
Oh, atuh tah yang urang si Jabur. Masih teh. Urang nanya kana mak eta teh kata urang teh ngaji. Terus maneh menang di mana tah hayam mang eta menang manggih emang nanti eta nang juga hayam urang nih. Terus cek sama ngomong eta teh emang ciri-ciri naon sekarang da hayam urang ciri-ciri nang geus pasti pisan ya da aya jang-jangan kurang kayak gitu yang geus kurang teu bodoh aya itu aya naon atuh teh bawa kabur kurang bawa ka imah urang terus keur penting teh di kandang imah urang pas itu teh isuk-isuk ayam urung atuh teh aya di kandang saya tadi sama abang eta lain orang putih Yuk.